Oyor panon pangerodan cantik kalis panganita nyeri perigis kapangi salawirang geus kasora salabogo dageus ka lakon antarkan kuring antarkan anu jangku antarkan kabare pulang gara-gara nyamang mang taya tongkrong nakakrong pejengkang ngajingjing hayang kaditu agan kadia agan manan abong teuing mana nyeri teuing entog guring kadi ya entog guring panglepaskeun dapang cai mulang cai maling cai ngocor dekat tempian bingung pulang bingung balik tegar nada pikiran kajeun teuing tadi samping supaya mah kali membaik kajeun teuing tadi samping supaya mah kali membaik. Kajen kincing kajen ulang ngalong kewang abdi mah anterkeun bae anterkeun ka nagara anu baheula nagara anu baheula jangku
Gengat mang urukan gunung toyo dongkrong los kakolong gojeng kang ngajingjing hayang kaitu agan kadir agan mana abong teuing mana nyeri teuing entog abdi pangmentaskeun entog abdi kamanakeun da kamanakeun junjunan hayang nyepang daun seret ambeh beres udah bibir kuring hayang lempang jeung beber ambeh tiis pikir kuring cai kopi tanpa guring ari pahit-pahit dia minum juga jantung hati amat cinta sakit-sakit datang juga bare kapuring kabokot ayeuna mah kaleuwian bare toa di kabonggroy ayeuna kanyerian. Cobi taksir sim abdi mang nu jangkung lenyang sok piraku salira teu kagemang mun ditilih eta tigigirna eta mani langi eta mun ditetep ari geuningan mah nyakang abdi teh geuning ti hareup mani pameun teu mani sieun cobi taksir abdi engkang nu herang mencrang sok piraku eta si bapa mah hanteu
ngisinkeun mang anak margi abdi mah geuningan mah sae turunan yu ayu urang lempang kang darerendengan tapi mah teu acan mangkang gaduh tunangan ulagi mirkang eta pami bapak bade naksir ulah rempan bapak pami bapak geuningan mah da bade naksir sim abdi yuhayu mah kurang lempang kang darerendengan dangkang mah abdi masih da lalanjangan ulagi mirnya kang abdi pasti daek tea gerak kang upami lempang rerendengan angkat nama engkang lir macan tenangan sakali deh jangan aja taksir cobi taksir abdi kang jangkung koneng sepiraku eta si bapak mah hanteu kata jinggelingan da abdi mah masih banter kene tong rempan nyapa mus tong rempan ari bade naksir da kasim abdi meureun jangan naik sakali deui cobi taksir ka abdi nu herang mencrang supiraku bapak teh han teu kabandang da abdi mah masih nyentring kene mending ngentring ye eta komo lamun kasorot gerapa mus cahayana mani nyoy ya kamana mah nyanyar payu sakieu mah tangana panas koena kamana nyanyar tulung geuningan mah sakieu mah geuningan panas hatena teu beunang mah geuningan mah nyaman di urang saha teh beunang mah dipika momot geuningan layung langit layung kiraban beurang kiraban beurang taksir jangan soma ya mama we
Sopi taksir abdi mah nu jangkung 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 letih sepiraku mangana mageningan handok kabarang merenang eta mun ditilik ari tigigirna ti hareupna cangkeng lengi amun ditetep ku bapa nyapa ti hareupna abdi teh geuningan damani sieup-sieup meureun cobi taksir abdi teh kang langkeh 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 koneng supiraku nyamang bao mageningan handeup kataji da abdi mah di kapungkur masih banter 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 kene agan entong rempan abdi teh nya bapa bade nyawang dari ka bapa sakali deui ya Mang Bao cobi taksir ka abdi mah nu herang 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 mencrang supiraku bapa teh handeup kabarang da abdi mah masih ngentring 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 kene komo lamun kasorot ku neon nyamang anak cahayana teh mani nyoy 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 nyoyang hayurang darerendengan dagang mah sarang abdi masih urang lalagacan ku lagi mir nyangkang atos pasti daku engkang ayeuna abdi bade-bade ditaksir pamileumpang sareng abdi rerenengan nya Kang angkat nama geuningan mah lir macan 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 teunangan
sulaya jalir ti janjina duh jungjunan nada geranya ieu geranya capek hate mun dipikir dasok tugana mun dipikir matak owah sang bojo ningkat saraka bangda dipake paingan eta sing goreng teh nya boga pikir kitu nya ngapoe sok mung lumaku bae de mebet-mebet ketu amak teh kitu sapatu we dibanting-bantingkeun teu pajarkeun we bojo calaculu cenah nya na iraha calaculu kami mah tara pisan-pisan calaculu paling oge meunang saeutik mah meunang baku geus kitu teh gerak ieu dahungkeun nya kumaha cing kajen balik kali gincing kajen mulang along kewang sana bogo geselakon anterkeun kana sana bawa magringan kungkang bongan di pentas jika lebih buru-buru pegat ge tepanas sarang nah kumaha kitu mere duit tuh palanya mah geringan dirit pisan teh cukup mah keur duaan kajen budak minta jajan nah teh mere mah mangan teh geringan kalanya reka tuh geranya manehna mah geus ngabaku ari geus amek kitu teh
Ya ari amak mah ulah sok malik-malik ke nyabit-nyabit ka barudak. Amak ka kami maka kami we ieu moder. Baju kampret keur hiji-hijina teh disasaak deui. Ya amak atuh ari mah kudu kumaha cing kudu cicing wae. Kakayang teh ya amak mah ulah sok nyosoek baju atuh. Cing bade kumaha nang Kang? Ieu geura ieu nya kupingkeun geura ieu nya. Tengidinan mun rek balik da engkang gede duriat. Gede duriat we nya. Mual pegat di kasono kajen paeh patunyang-tunyang najan loba da keur gantina. Da moal menangkeun nu sarua tuh moal cing ge. Kami mah ingis kaduhung neng titim sok sieun barudak begang. Baretoge Kumaha deui? nanyata engkang mah bari ngareuhih geuning. Iraha? Horeang sieun ditampi padahal kami teu cinta. Ngan saukur abdi mah da ku pamaksa. Bisa nyamaneh namanya geus malik-malik jeung ka kami sok ngera-ngera kitu ih. Da nya atuh. Pajarkeun nyawe kami memaksa. Kami mah kawin sote kamanehanana dititah di jurung-jurung ku batur. Usaha cing maka di jurung teh. Kami mah dipaksa teu meunang embung geuning kawin ka manehna. Dek, cek saha. Sangem abah Ieu gara dangkeul ieu kungkang ieu ulah sok ngeslek-ngeslekeun nanaon teh. sok hayang menang sorangan neng mah cing-cing kumaha cing-cing. Sing boga eraku dengan mun teu luas makangin mageuningan entongnya rakeun. Moal cek akang. Sok nyeun pucuk di girang. Kapan kami sok ngelean tara bedang da cara anyeun. Ari ayeuna kumaha? Kami mau tulus mulang asa gerak damoli Rumah tangga karusut mah loba kakurang. Tutup lobang gali lobang kabelit ku duit ijon. Darek meuli baju nilon. Woi, kananggi ulah sarare teuing. Nyalaring. Gan ingarona
mauna tepikeun kanunutan kitu. Kan lamun ngaranna wasok silih anakeun teu kenging wakil komun osok ngongkoskeun layeung ayeuna mah lah ulah tisieun kudoba rina gumbira ngalagukeun ronda malem nabeuh kokol sing trak-trek tok bapak sing trak-trek tok Iya saruing aing. kan ari lumrahna harona mah sok pilih ganti tah saputing sewang teu meunang pahiri-hiri lah ulah sok malih singgit mah sapakaosna silih geuing silih hormat ilaharana urang umbara geuning urang umbara wae. Oh ya, engkang mulit di mana? Mani reuwah. Geuning sumping teh sakil elatna. Pas rapat di kantor. Panganggo karotor. Pusing. Sareng seungit minyak lah kasudar ador. Nyarita teh gampang wae. Ieu nyai naha teu nyaho. Kapan engkang ngomong bareto? Engkang jeung sabatur-batur di kantor sok rapat jeung mindeng melembut. Kang malesan. Geuning tadi di kantor becung. Geus luar meninjau ka kampung-kampung. Di kampung kang kaduyung. Lain kaduyung gelung eta mah latihan nyandung. Ieu engkang gaji sampare. Kaharep mah rek ditambah. Hei
karek rencana we. bakal tambah gaji sarerea, tapi di kantor engkang gaji pagawe dan ditambah-tambah. Tambah suka bohong lah. Rerencangan nyanggem kentos beres. Kasih supaya engkang digebes. Terus terangges katampa ngan bae dipahugikeun. Naon deui das ieu mah Barang panen rasa rek kumaha cing urang ngayakeun tontonan itu bari sukaria balak tetrakan pohara ieu nyai kudu wayahna biasaan geus kitu teh nyaah duit pake teu guna bari nganyuk deui waktu pikeun reah-reah Makeun. anggur digunakeun keur ngagarap sawah. Bosen banget. Tas panen suka riasing jongjon Ulah poho urang ka beungkeut ku